Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Lantaran zakat fitrah teh termasuk kana gawe dumadeheus ibadah nu patali ka hamba, maka atuh ulah miheulaan waktu wajibna kana poena nu mentak Imam Abu Hanifah, Imam Malik mah poe lebaran. Jadi lamun urang taklid ka mazhab Hanafi nu ngazakat teh meunang make nakdan uang belanja make duit, ngazakatna kudu poe lebaran. Timimiti maghribna lah malam takbir. Urang mari taklid ka mazhab Hanafi make duit belanja negara ari ngalaksanakeunana jauh keneh ka lebaran. Cak Hanafi, heuh sia dek nuturkeun ka aing mah malam takbir atuh ulah namehna. Oh, ari taklid ka Hanafi ari waktu urang make Syafi'i tekan teu beres, teu beres. Saya di negara urang teh teu beres, barang loba PKS, barang aya Persib. Jadi kos itu di negara mah. Budak kiai baheula mah hebat, boga naon make beas, jual beli eta tuturkeun. Cenah ada taklid ka Hanafi engke atuh malam takbir ngazakatna tuh udah kumaha. Ayo coba ari taklid ka Hanafi ari waktu make Syafi'i, cak Syafi'i teu meunang atuh make harga mah aing mah kuduna make kut beas taklid ka Hanafi. Cak Hanafi taklid ka aing mah engke atuh malam takbir taklid deui ka Syafi'i. Cak Syafi'i ulah make duit atuh make beas taklid ka Hanafi. Cak Hanafi engke atuh malam takbir. Jadi ku Hanafi teu di aku, ku Syafi'i teu di aku. Mudabdabun bainal pondok wal pasar kemis. Aduh, takos gitu. Kan? Jadi orang jahot. Minimal jam urang lah. Sing hade urang lamun dek ngazakat fitri. Wa qala Syafi'i lan ngutus sapa Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad. Cak ucap ing lapat tajib wajib ya zakat. Bi ghurubi syamsi akhir yaumin kalawan suruh sarangenge akhir dina min Ramadan saking Ramadan li'anal fitra min Ramadan kana satun fitri kang betul saking Ramadan la yakunu quranan ana ya fitri kana satun buka min Ramadan iku quranan ana ya fitri illa bi ghurubi syamsi angin kalawan suruh sarangenge min akhir yaumin minu saking akhir dina minhu saking Ramadan tuh. Jadi lamun wajibna cek Syafi'i mah gurub, cek Hanafi mah tadi poe lebaran fajar aja. Pokok jala so amma ta'jiluha anapan utai ngagiakeun zakat iku pokok jala satu maka teman ngucap sapa Imam Syafi'i nahu satu nekalakuan yajuzu iku nang ikhraja ngapa metuakeun zakat min awali Ramadan saking awal Ramadan liwujudi sababnya kena wujud sababe zakat ngan cek Imam Syafi'i nakjil zakat ngagegerakeun zakat meme waktu menang binantiraya min awal Ramadan di awal bulan Ramadan. Begitu masuk awal Ramadan geus diperbolehkeun ngaluarkeun zakat cek mazhab Syafi'i sebab liwujudi sababnya kulantaran aya sababna naon puasa. Sabab buka adalah puasa nuantak menang asal masuk Ramadan sababna puasa sababna lebaran adalah Ramadan maka menang timimitina. Wa qala Maliku Ahmad lan ucap satu Malik dan Muhammad yajuzu ta'jil yauman wa yaumain waqt. Wenang apa ngagiakeun zakat ing sadina tawa ingrong dina bakota. Cek Imam Malik, cek Imam Ahmad, Imam Malik nu tadi
cek Imam Ahmad bin Hambal dibugerakeun meunangan ulah ti awal teuing sapoe sebelum lebaran atawa 2 poe sebelum lebaran meunang. Masyaallah. Wa baratul hanafiyatul lan mutasab mazhab bangsa Hanafi ucap-ucap nilata dia juz taqdimuha wenang apa andikakeun zakat mutlaqan hal mutlak min ghairi tafsil saking orang lain perinci mim baina mudatin wa mudatin in dalam antara masalah sahih ingat saya kaul sahih ana sabab wujud kena satu sabab wajib qad wujida ikut temen wujud temen-temenmu ya sabab wa huwa lan utawi ya sabab man tazamuhun nafaqatu iku wong kang wajib iman apa nama keman menang diheulakeun sakadar menang cek mazhab Hanafi oge tanpa aya masa sareng Syafi'i an Nabi Sa'id al-Khudri wallahu a'lam bissawab. Gaba qalallahu ta'ala fil haditsil qudsi kuntu kanzan makhfiyah ana ingsun iku kaya simpenan kang den samarkeun pahabtu maka demen ingsun anu yen taden kinawaruh ingsun fa khalaqatul khalqa maka ngadamel ingsun ing makhluk fa bi arafuni maka kalawan sabab ingsun ruh ya khalqani ingsun lihada tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal insan li ma'rifati akarna ikilah iki kuntu kanza dari manyata qasatuhuna Allah ta'ala fa khalaqtul khalqa jata qasatuhuna Allah ta'ala iku ngadamel Allah ing manusia li ma'rifati karena ma'rifati Allah bal ma'rifatu ala nawaini maka utai ma'rifat iku tetap ingat serong warna ma'rifati sifatillahi ta'ala siji ma'rifat ing sakahe sifat Allah ta'ala wa ma'rifati zatihi lan ma'rifat ing zat Allah wa ma'rifatu sifat takunu hal wal jismi fid darain maka utai ma'rifat ing sakahe sifat iku ana ya ma'rifat iku dungduman jisim ing dalam dasar wa ma'rifatu zat takunu hal ruhil qudsi fil akhirat lan utai ma'rifat zat iku ana ya ma'rifatu zat iku dungduman ruh qudsi ing dalam akhirat kama qala Allah ta'ala kaya oleh ngadamal sapa Allah ta'ala wa ayyadnahu biruhil qudus wa hum muayyaduna biruhil qudus wa hatani ma'rifatan cek Allah tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya ma'rifat supaya nyaho ka kaula faman lam yarifhu maka jelema nu teu nyaho ka Allah kaifa yabuduhu da kumaha bisa ibadahna ka Allah janyaho ge henteu di mana-mana urang can nyaho ka Allah ibadahna sadaekna sakadar budaya maghrib lantaran rame main bola jeung teuing teu salat ge teu wauh ka Allah isya lantaran tunduh teu salat can wauh ka Allah subuh teu hudang can wauh ka Allah kos kitulah jelema nu teu wauh ka Allah ibadah sadaek-daek main HP sangeunahna aya mbak dibonceng direm teu puguh karuh abeh tuh kan jadi kudu wauh ka Allah
wal marifatu innama tasulu bi kasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi. Marifat bisa hasil ku disingkapkeun hahalang nafsu an mir'atil qalbi tina kaca ati bitasfiyatiha ku dibersihan kaca enteng lamun teu dibersihan timbul jamur kebal-kebal teu bisa pakai ngaca mobil lamun teu dibersihan jamuran ketika aya hujan kanyahoan teu jelas kaca remeng-remeng nabrak itu kene berbagai kaca-kaca lamun teu dibersihan teu jelas kumaha teh bersihan ku urang aya kacaan hate cara ngabersihan hate babari urang neangan minyak aju neangan elap belah dada urang hatena belah minyakan lamun aya minyak kasapirtus beuleum paeh bisa jadi ngabersihan hate mah kacana bikasfi hijabin nafsian mir'atil qalbi carana bitasfiyatiha dibersihan iji ulah aya dunyaan hate teh setungtung aya dunyaan ngaco hate ulah aya motor ulah aya mobil ulah aya sepeda ulah aya karung ulah aya nanaon moal ulah aya bersihan urang merenung zati lamun Kangjeng Nabi marek sarete kabeneran aya anu mawakeun dahareun eta Kangjeng Nabi langsung ngagero-gerokeun ashabu sufah dibagi-bagikeun kabeneran aya nu ngiriman duit 1000 dinar Kangjeng Nabi kaluar heula ti imah langsung dibagi-bagikeun ditaros ku sahabatna Tuhan make jeung dibagi-bagikeun deui cak Kangjeng Nabi ulah keur salat Isya inget di imah aya duit anu kikiriman nah ieu ulah keur salat aya bayangan duit teh aya kene mantak gegeran bae nu biasana mantas salat Isya Kangjeng Nabi diuk rada lila ieu mah buru-buru mantak sahabat naros aya naon tuan buru-buru amat deuk kabagikeun duit percis kos Haji Pendi bener Haji Pendi bener ngaji pan buru-buru amat ieu tas salat Isya teu gegeran biasana sok rada wiridan bae buru-buru amat beusi tinggalin dek gariung ban berkat na lumayan Kangjeng Nabi mah dek mikeunan duit Haji Pendi mah gegeraan dek neangan duit pan eta mah bapana goblok tamat gegeraan lah beda mentak di dieu aya bahasa ternyata Nabi ge pernah horenganan di dunia salat di jero hatena terganggu ngan ai urang mah terganggu na kulantaran resep kana dunia Kangjeng Nabi mah lantaran aya dunia can kabagikeun kaganggu sakedeung gegeran Kangjeng Nabi dibagi-bagi cek Siti Aisyah nah Tuhan make buru-buru cek Kangjeng Nabi kula teu resep jasa mun sare masih kene tersisa aya dunia di imah pahara jasa tuh geus ngadege jauh atuh boro-boro deuk kabagikeun potongan si eta mah puguh dek neangan deui padahal nu di imah ge can kadahar cau aya keneh dek neangan cau deui pan eta mah tolol jasa tah ieu urang hese jasa tah dunia ulah aya geura dunia di jero hate bersih sageusna dunia ulah aya makhluk kan
urang mah inget ka bos sebab ayeuna urang teh anak buah bos. Urang mah inget ka bapak buah lantaran urang jadi anak buah. Urang mah inget ka pemimpin-pimpinan lantaran urang nu dipimpin. Selalu kitu bae. Nu mantak moal jadi wali-wali. Moal datang ka kiamat kita bakos kitu. Masih kene aya makhlukan di jero hate. Moal bisa. Piceun ieu cara ngabersihan hate. Bersihan geura hate. Carana renung merenung. Awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel. Bukti moal kebel jabapa geus eueuh komo bapa kolot. Tatangga geus areueuh engke ge kagiliran sia bakal eueuh. Ketika pae sok maneh datang ka kuburan, maneh pae datang heula ka kuburan tanya ahli kubur, ulah zarah teh hayang sugih, ulah zarah teh hayang naik jabatan, goblok tama zarah kos kitu mah tolol. Komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia kuali. Namantak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres. Satu sisi batur ka Mekah, di sisi lainnya nama meuli mobil. Nini hayang ka Mekah ngajualan harta anak kotok ge dijual, ai pamimpin ka Mekahna meuli Avanza. Teu etis. Sing ade ibadah. Sing ade kecuali dek nganter bae yang malillahi ta'ala bisi salah ajunya nana mere lain deui tong urusanana aju bae dikembangkeun ge aju bae dikembangkeun asal rada deureus bae dikembangkeun supaya mere kumaha tah eta teu beres teu beres ge bersihan hati tafakuran tanya ahli kubur lamun teu mah Zaid nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu sondor maca Fatihah teh kudu urang datang ka kuburan diuk hei Zaid maneh geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nyana ngajawab oh geus aya 10 tahun mah Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pamajikan leuwih ti hiji ku aing ditanya ku ari ainal ahlu ka mana ku ari pamajikan saing ganti maneh Karawang Sabang mana pamajikan ainal walad mana anak ainal mal mobil ka mana perusahaan ka mana ayo ainal bait mana imah nu kumaneh dibangga-bangga ya mana hayo geura nyanang ke ngajawab pemajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam sabaraha maneh boga pemajikan 4 tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui mejeunna bahenol aja gua kumaha milik batur bergilir piala nggak jawab dia tesakan ngajawab emang tengah jawab ngajawab atuh kula tadi bagian bongan sia anak kemana anak bereres lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak sawah ribut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah juk kuari kumaha ya karasana nadimna masalafna kaduhung kaul kaduhung pagawean nuti heula nadimna masalafna pemajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur ngutuk ka kaula gara-gara nyandung haju ieu gilirna henteu adil kula dikutuk di jero kuburan teh mobil nindihan kula sawah nindihan kula pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna masalafna
ngajawab. Tah kembali ke diri orang tuh gini. Nu loba harta ditinggalkeun, pamajikan ditinggalkeun, sagala ditinggalkeun, awak ulah hayang sia kana dunia, ulah hayang hina dunia teh, core dunia teh, lalagaan dunia teh, ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi adunya bahrun amikon gorikon nasung kacis. Mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar. Tuh jangan bang kos gitu bebas goblok tolol panjang. Mobil jual beli deh malah menyalam malain jual dicokot kuno harari deng dia orang Ambon. Aja kunya ada dipertahankan. Orang Ambon diajak dulu goblok tolol padahal mah atuh geus datang ka waktuna kuduna mobil qadari khairi bae wasari. Nasihatan awak urang tafakuran awak kai hayang ka Allah mah cenah kudu ninggalkeun dunia kudu dinangkel makhluk kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulah aya pikeun tatagenan kana harta pikeun tatagenan ka bos pikeun tatagenan ka atasan pikeun urang boga kawau jenderal tatagenan ka jenderal pikeun urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tama ulah aya tatagenan hiji Allah ulah dunia geus eueuh makhluk geus eueuh hiji mentak kudu mengasingkan diri urang kudu mengasingkan diri ka leuweung kudu mengasingkan diri ka gunung eta teh urang teh geus ulah aya hubungan-hubungan mantap jelema deuk ka Allah mah moal hayangeun boga HP satungtung boga HP berarti hubunganna lain deuk jeung Allah jeung makhluk lain gitu cenah ieu mah kiai ieu mah pan boga urusan usaha berarti kan boga urusan usaha lain jeung Allah lain gitu cenah ieu mah boga pamajikan berarti kan tatagenan jeung pamajikan lain gitu cenah ieu mah pan kula boga bos berarti tatagenan ka bos atuh cenah lain gitu mah kudu kumaha ulah urusan jeung dunia urusan jeung makhluk mah atuh tah mah hese nu mantak jadi wali hese teh gos kitu bego mun babari jara diwali kabeh emangna wali ngan zikir doang illallah aja boga hubungan jeung bupati jeung gubernur ya kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu ngorekat si kos kitu ujung perkumpulan torekat tapi kudu udunan manya torekat udunan torekat melepas ti dunia lepas ti makhluk ulah aya cenah tuh urang moal kaambeu ke manusia eta penyakit karena hayang diambuan ku jelema atuh engke jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit karena nu kos kitu mah tarekat balain kitu Allah atuh batur ke ka urang kumaha ulah pikiran batur aing sorangan engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain tarekat sagala hayang diondang ngariung sagala mamaca hayang diondang goblok lain kitu tarekat hiji ka Allah cenah emang kudu kitu hirup nah lamun sia nanyakeun kudu kitu berarti sia mah hirup syariat bae geus bae hirup di syariat bae haju mun syariat ka sorga mah angel haju eta norekat bener kan teu ulah nona bener jeung teu sia mah kos Amin Rais bae Amin Rais itu mah kalau salah masa hirup harus menyendiri salah teu nyahoeun bag-baganana nya teu nyahoeun ieu teh deuk ngalepaskeun dunia deuk ngalepaskeun makhluk ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat ngaji jeung masyarakat ajak masyarakat ketika urang geus lempeng ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere teu hayang dimuliakeun teu hayang diagungkeun
ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti ketika orang ceramah geus teu hayang amplop teu hayang naon hayang jerona eta paneta kos kitu deui bae tolol teu Pak ulah ayeuna naon geus berhasil deuleu kitu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil deuleu tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil deuleu para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan ketika urang hayang imbalan datang ke modar sia moal berhasil paling gajeun imah paling beli mobil kos kitu hasilna ulah hayang naon waduh cenah tuh mata mah hese nu ngatak jadi wali hese ge geus kieuna lain zikirna sama illallah 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 nu cau illallah nah eta salah mengasihkan diri dua hese ge mentak torekat teh lain zikir mah sekadar alat norekat mah pagawean tingkah teu kudu ngomong-ngomong norekat mah torekat abdi naksabandi torekat abdi qadiriyah torekat abdi supendia torekat supendia mengising ngalulu tamatu tuh geus teu kudu ngomong norekat mah teu kudu ngege kajawan asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun asal ieu pakaian di deuleu nu merekna kurang pati beres teu dipake kumpulkeun ke jual emang sih begitu bae diajak bener nah hese diajak bener nah geus kadinya deui hese cu jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain parekat temantak hese ge jadi wali kos kitu hesena kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah udah salah aya nangis usul mah asal pamerena ulah diterima aya tahu atuh pugu mata sia tuh nyana geus ngajawan eueuh cenah dan nyana ge meureun hayang kabere bae yes. Jadi teu kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kanu jeung pamarentah ulah suuzon deuleu heula Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden nya nama wali sanga Raden Patah mah jadi raja Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja sultan teh teu masalah asal ulah kabita kana dunia ci urang mah kakarek jadi kiai bae ge jadi kiai malah ustad disebut mah aja ke mana bobong mang haji ustad atuh sia mana naon teh mang haji sakumaha tukang lauk mang tadi mang kayak tukang lauk kos gitu mah wayana ustad atuh tah kiai tolol tah ustad tolol lamun di kiai bade ka mana tah kitu aing asana tiis kana hate tah eta kos kitu teh jurig teh kiai kos kitu komo ieu mah kiai lain ustad lain make kaha supendi tah bapana jurig mbahna tah mah hese norekat teh dua tekis senyum-senyum bae kajeun deui nya ngaku norekat di deuleu heula langkah-langkah lain-lain kajeun teuing nya ka urang ngomongkeun geus sok sambarangan we deuleukeun tungtung nu lain mah lain bae kajeun kuku wajeun teuing kuku mah nya Habib 1 juta kali Habib lain-lain bae bab tarekat nya putra kiai sanajan putra kiai lain-lain bae ieu mah urusan norekat jauh tina dunia jauh tina makhluk kara oh berarti cenah norekat mah kudu susah tuh siapa bodoh siapa dasar bodoh hese diajak pinterna alabatan hurang siapa jaga hurang nu bodoh mah sebab kadeuleu otakna teh di hulu lain gitu urusan dunia urusan Allah usaha cenah pabelit kiai nu mantak siapa pabelit bae ja bodoh pan cenah tadi ulah resep kana usaha pan dagang tuh mantak angel ngajina angel teu meunang cepet-cepet teu meunang mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang saudara
sia teh ka saha cenah Kiai ka eta ieu kudu kelas masantren kelas anu geus mantep karak gaji ieu da cenah Kiai kula mah deuk dilarang deuk ngadengkeun mau dipake ya Gus mah ya masih bang hanya doang moal saha nu deuk make zaman tas ngaji ieu minta doana supaya dagang maju deuk naonana tuh kakar ke Cikemeh hayang ngaji anti dunia aja minta doana eta jelema nerana goblok eta pan atur mah ke isuk deui ke ulah kuari atuh ieu tep nyarnya asapan masyaallah ieu urang keur diajak lalakon tentang ilmu kawalian ya nu penting mah nyaho bae nyaho behelanan jamake memual atuh buktina boro-boro nyepi sabulan nyepi saminggu boro-boro ye pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepona hei kadieu ieu emang kan ieu aing sepi sorangan pancen norekat pan kesepian tolong teh coba ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah ngaranna ngahakekok hese nah iya nu mantap kurang ulah sembarangan si anu norekat deleula ketika dibere ku pamarentah nariman teu buku pondok na ge cenah di upati geus putus langsung lain norekat hakekok geus bae jelas ya ulah jorok sembarangan pan aing zikir datang ka ngabudah leuwih ti ngabudah sia zikir lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir nah itu norekat bade usul ilallah pada zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh ya haji pendi ge zikir mah terus bae illallah asal dinu sugih bae kencang illallah tatangga bae nu susah la illallah ya ese mantap hese mantap terjadi 1000 hiji gini jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang Buaya Bau sakabupaten Serang Buaya Bau sakabupaten Pandeglang Buaya Bau ieu nu diangkat jadi wali nu usulna Buaya Bau lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia nan hese ji Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke Moltako dibikin teu diterima kunya saya masih mampu untuk membiayai teu diterima jia mah kumaha kitu eta mah teu jaho lalakon Moltako kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah tidak haju nang ti mana wallahu a'lam tah torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang poharan teh coba yuk ngaran pondok pesantren nage geus lain lalagaan pondok pesantren Al-Kursi pondok pesantren Allahul Mahfuz pondok pesantren Sidratil Muntaha budak ngaran nage luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim teu kira-kira teu wanian nyana nyebut pondok pesantren Jahannam lalu lagi ditakeun torekat apa hese mentak saeutik anu datang mah saeutik batal torekat bener ngaran torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus akalkeun Gusti lain kitu dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabausungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula teu naik pada datang ka paeh di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah teh ieu kuari di Sugro nya engke minggu hareup ka di Kubra aduh iya jadi kubra atuh beres salah tak guru torekat teh saralah tak urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah
mentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah hanya senyum-senyum lah kiai-kiai di Garut Tasikmalaya Ciamis Bandung Tangerang kabeh nu nyaraho mah lain kitu gitu lamun nyadana nanya mah dibejakeun kulantaran bisi jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu saralah senyum-senyum zaman Buya zaman almarhum senyum padahal lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat jadi rame gitu aju ditaek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu Sugro aya wilayatul Kubro nah kuari nu Kubro diganti Kubra atuh lain asa deui nu batak dina haul teu meunang ngondang sakabawana ku ukurannya ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan berarti hayang didatangan ku makhluk salah haul mah mengenang teu guru tarekat silsilah adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang ngondang salah tanu aya nu ngondang haul salah ini salah nu sabenerna mah berarti nya hayang didatangan ketika hayang didatangan ku mangku atuh salah syariat mah ngara sakabawa kabawawana ku hakikat hayu bae aduh cenah haul saeutikan jasa atuh neuk naon ngomong saeutika atuh hayu bae datang ka mana kadar kayakinan nyana ieu mah ngundang diundang kabeh salah lain gitu mun endeup jang tausiahna bae ngondang saha eta mah ngabejaan bae bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah kos gitulah tarekat mah berbeda jeung maulidan cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngannya namakan syariat ayo masyarakat ayo karumpul yuk urang berjanjian ayo wah aju pengen dimaca soropal anam puhara jasa begitu dibaca bubar puyeng sekian puyang adanya puyang baru ubar lain sekali bubar teh lain sekali mantak dicaritakeun teh geus kajadian bubar nah ieu keur carita hese lain lalaga coba ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasfiyatiha cok bersihan geus dunia geus eueuh bisa alhamdulillah berarti kan tahunan makhluk geus eueuh berarti kan tahunan bot nafsu teh kan dibagi heula aya nafsu iblis aya nafsu malaikat eta kitu heula tah make skala heula deut nafsu iblis tek hideung nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula supaya kahartiku sorangan guru teh mere putih nafsuna dibaca ternyata ieu berarti mun nafsu ieu iblis nafsu ieu malaikat nafsu iblis nafsu malaikat nah engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna kitu heula ulah datang ka urang ka iblis jadi urang ke bisa tapakur sorangan oh ieu mah nafsu iblis ulah oh ieu nafsu malaikat seg jadi boga ukuran urang lamun teu guru moal bisa ukuran moal nyaho ukuran iblis pajar malaikat malaikat pajar iblis salah teu boga ukuran hese mata kudu boga guru lain langsung berangkat pakai jubah anu panjang gede udang-udang emang tarekat jubah emang tarekat teh udang-udang atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna kitu mah tah si eta ge kitu si eta guys dunia eueuh makhluk eueuh nafsu eueuh setan ieu setan teh ka deuleu ku ahli tarekat moal ku Imam Syafi'i ditonjok cek moal ku si Abdul Qadir teh nampiling setan ketika si Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun jol we setan merupakan ngarupa cahaya Abdul Qadir kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah be maneh teh ibadah berang penting zikir bekarasa ku kaulah sebagai pangeran geus pohara semua laya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya dasar kitu
geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat bobot cek Abdul Qadir tolol sia iblis sia tepak ku Abdul Qadir tampil ngaprit eta raja setan ku anak buahna kan dilayan kabeh aya naon tuan raja waduh puyeng aing ditarim piling ku Abdul Qadir ini aya naon raja aya naon gua emang kunaon itu aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing anya ku muridna tuan eta tadi nampilin setan ku kanyahoan setan masa setan nita urun salat kanjeng Nabi anu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh terus bae datang ka maot teureun ieu mah ka karang sakieu bae kita eureun setan curi teu mah kos kitu mah mentak urang hakekot ka urang hakekot kos itu waladzikrullahi akbar zikir teh leuwih agung tibatan salat teu kudu salat teu penting mah zikir bae illallah geus banding dikasumurkeun tah mah geus dikasumurkeun dicor sumurna ge hakekot teh kos kitu ye sambarangan bae dan ngajak kajahoan bae nu salah tarekat teh saha nyahoan sumputkeun ulah kanyahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah-mudahan daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat eta mah okos dek calon lurah oh ya ese nah lamun bisa bitasbiatia mun geus bisa payaro piha jamalal kanzil mafi siri lubil qalbi bakal nempok kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar bahbabtu an nurafa maka sim kuring mikaresep hayang dikenal kulantaran kuring hayang dikenal fa khalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi Babi arafani kulantaran kula nyahola makhluk ka kaula nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah sing hade mandak palihaza tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati jadi jelas atuh Allah ngadamal makhluk urang ye ngadamal manusia urang ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah mantap hayu urang iman geus ka Allah geus nyaho kakarak nyaho secara ilmu ayo terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang mana nu wajib di Allah mana anu mustahil di Allah mana nu jaiz di Allah mana nu wajib di Kangjeng Rasul mana mustahil di Kangjeng Rasul mana anu jaizna sok geura kabelah dituna terus supaya datang ke rasa supaya ngerti eta mah kafir eta mah musyrik eta munafik eta mah geus jauh jasa ka Allah urang teh supaya wa'u ka Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa oh geura perkenal nah nu mantap kurang daek ngaji ge ieu teh mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha salat kumaha diaji unggal minggu bisa minggu ieu nu kamari poho teu pinter-pinter tolol atuh ngaji mingguan mah kos kitu dikira jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali jadi jelema bener bae heulanan cak syariat geus hese jasa minggu kamari bae nu ditanya sia minggu ieu tadi ngaji kos kitunya minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta misalnya tadi Gusti Allah teh lir teu beda jeung simpenan